Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir sejanya nggak kena dom kenging Al-Fakir boh bilih aya kalepatan nyuhunkeun dipanglereskeun. Nyanggakeun Bismillahirrahmanirrahim. Aya kisah anu nyata meneran bulan Rajabna, ibu-ibu anu mulya calikna di Palestina, Baitul Maqdis tempatna, ngaoskeun surah Al-Ikhlasna 11 kali wangsulanana dina siang jeung wengina. Nini kaya raya beunghar tur barahanana, sok ngamulyakeun Rajabna ngangge acuk sederhana. Lajeng wasiat ka putrana dina saat can maotna, waktos teu damang walesna hoyong ngangge acuk eta. Tapi putrana teu ngagugu kana wasiat nu jadi ibu, dina wengina sumping impenan ibuna nuju nyeuselan. Teras gugah tina bobo saking rewas nu katenjo, arek hanjaka teu bisa bedo kakaranga rasa bodo. Nuju ngagali kuburan aya sora nu nyauran, jasad ibuna kahilangan atos aya nu merenan. Ieu nadom kenging Al-Fakir satia-satiasana mikir, mugi ditebihkeun tina kikir, dicaketkeun kana dzikir. Dina kitab Durratun Nasihin kenging ulama sholihin, geralekeunan sing yakin hapuntenna lahir batin.